Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang tiasa tepang deui palawargi sadayana dina Kocak Channel. Ayeuna dongeng Mang Oding bade ngahanca cariosan waku dagang obat palamitra kantos kapungkur diupload mung teu mimiti. Tah ayeuna tos direvisi ulang palawargi atuh mudah-mudahan tiasa katampi kalayang ku kabingahan. Kocak Channel ngahaturkeun hatur nuhun ka palawargi sadayana. Mangga atuh kepala mitra ayeuna urang hancam bae ngawitan carios nyambung anu judulna waku dagang obat. Atuh simkuring sukiwa ngahaturkeun nuhun mangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun dina bagian kahiji. Para mitra sadaya, geus 2 bulan leuwih wakuwu boga profesi jadi tukang obat. Saban poe pasar manehna teh dadasar di pasar baru, tempat nama matok di jero pasar beh kulon. Ari obat nu dijual nama rupa-rupa. Aya obat kulit, aya obat pegel, obat rieut sirah, jeung rea-rea deui. Malah mah aya obat kuat sagala. Di antara obat-obatan anu dijual ku manehna, anu pangpayuna teh nyaeta obat kuat. Lolobana mah nu mulina teh lalaki jangar anu geus kagolong manula. Sakumaha biasa harita teh poe pasar, wakuwu geus dadasar di tempat anu geus matuh. Sora wakuwu mun keur nanawarkeun obat teh matak dedengieun. Sababna nawarkeunna teh sakapeung mah sok dibarungku heureuy. Pikeun narik perhatian, salian ku cara heureuy oge sok dibarengan ku sulap sagala. Harita kadenge wakuwu teh keur nanawarkeun obat kuat. Mangga ka para wargi sadayana khususna kaum lelaki. Saupama pamajikan mindeng baeud atawa nyarekan saban isuk, pepeujeuh ulah diantep. Landongan bae ku obat perkasa cap kingkong. Dijamin pokona mah pamajikan bakal suraseri saban isuk. Mangga pangaos namirah moal matak jujualan naon ku hanteu. Keur ngomong kitu, lar aya saurang lalaki geus rada kolot ngaliwat bari nungtun sepeda kumbang anu kempes ban hareupna. Ragi eta jalma teh eureun hareupeun wakuwu tuluy nongkakeun sapeda. Gog manehna teh nagog bari nempuan rupa-rupa obat anu didasarkeun ku wakuwu. Nempo aya nu nyamper teh wakuwu ka cidabungahna. Tuluy nanya ka eta jalma. "Peryogi naon, Bah? Sok kantun milih. Dijamin ieu mah obat-obat paten?" Ditanya kitu eta lalaki kolot teh tuluy ngajawab. "Puguh jang, Abah teh katarik ku obat perkasa cap kingkong teh ya. Majar cek si laing cenah bisa namaan pamajikan anu sok umak-amuk saban isuk." Tah dewek ge unggal isuk masalahna teh kitu. Ngan ari dewek mah dicarekan teh ku pamajikan tatangga. Saban isuk dewek teh hantem we di gelendeng. Kalah asarawing daun ceuli, cing kira-kira na bisa diubaran teu? Wakuwu ngadenge eta jelema ngomong kitu teh, manehna rada bingung. Teu ngarti kana maksud caritaan eta jelema. Anu majar cenah saban isuk sok digelendeng ku pamajikan tatangga. Tuluy harita wakuwu teh nyarita. "Yeuh Pak dengekeun, obat kuat nu kukuring ditawarkeun teh pikeun nambah kaperkasaan kaum lalaki supaya ari isuk pamajikan tara umak-amuk bae. Ari tadi majar si bapa digelendeng ku pamajikan tatangga teh kumaha maksudna?" Tuluy eta jalma teh ngajawab ngajelaskeun. "Nya kitu jang. Jadi unggal isuk pamajikan tatangga ngagelendeng bae teh, peda hayam kukutan dewek sok ngarising bae dina terasna. Tah, kumaha kira-kirana jelema kitu bisa diubaran?" Wakuwu teh colohok ngadenge katerangan ti eta jalma. "Ke, ari si bapa boga pamajikan teu?" Ditanya kitu rikat eta jalma teh ngajawab. "Puguh dewek mah geus lila oge ngaduda. Jadi dewek mah dibaudan oge ku pamajikan tetangga."
Ngadenge kitu waku teh asa diheureyan. Bari bangkenu manehna ngomong rada heuras. Geus gandeng lah, kaditu ngomongna jeung tembok. Ya, obat ieu teh diinumna ku lalaki supaya tara dibaeudan bae ku pamajikan. Ari teu boga pamajikan mah nya saha nu rek ngabaeudanana. Waku ngomong kitu teh eta jalma mung eleh. Nya ku dewek pan tadi dibejakeun. Yen dewek mah dibaeudan teh ku pamajikan tatangga. Sarua bae len. Tah, jadi maksud dewek mah nu ditambaan teh pamajikan tatangga ame unggal isuk teu baeud bae ka dewek. Waku teh jadi nafsu para mitra. Manehna ngahulang sakedeung mikir-mikir kumaha carana ngusir eta jelema sina indi tidinya. Nyeh harita teh waku seuri tuluy nyokot kotak leutik bari kadenge nyarita kieu. Geus kieu bae atuh. Ameh si bapa teu digelendeng bae ku pamajikan tatangga. Bere ieu bae ya. Cek waku bari nemongkeun oray paranti main sulap. Atuh kebeg eta lalaki kolot teh reuwas para mitra. Satuluyna gorowok eta jalma teh ngagorowok saking ku kaget. Wah, ampun. Cek eta jalma teh kana sepeda, raga yang sepeda teh dipongok tuluy manehna lumpat. Eta sepeda teh dipongok para mitra, darek ditumpakan mah ban hareupna teh kempes. Nampo eta jelema lumpat bari mongok sepeda, waku teh seuri bakat ku bunga. Tuman jelema kitu mah, kudu diwarah. Awas ya, datang deui ka dieu ban sepedana ku aing dikempesan urana teh. Ceuk waku bari teu leupas paneutupna kanu keur lumpat bari momongok sepeda. Para mitra sadaya, keur kitu rentang-rentang aya saurang awewe tengah tubuh lempang bari ka tempo ngajingjing kantong keresek. Waku manehna teh curing hak, tuluy siap-siap rek nawarkeun obat pikeun eta awewe. Teu ngeuneuk lila sanggeus eta awewe aya hareupeun manehna. Kadenge waku teh ngomong. Mangga ibu, cobian obatna ya. Kanggo nambihan keharmonisan rumah tangga. Dijamin saban isuk moal dibaeudan bae ku salaki. Ngadenge waku ngomong kitu, reg eta awewe teh eureun tuluy tumanya. Obat naon teh apa? Waku curing hak, barang ngadenge eta awewe nanyakeun obat nu keur ditawarkeun. Asik, bakal menang pangraris ya. Tisuk jeput can mayukeun obat cacing ajan. Gerendes waku, ari tuluy kadenge nyarita deui. Tah, ieu obat teh namina rapet wangi cap keong racun. Didamel tina bahan-bahan alami, tiasa nambihan keharmonisan rumah tangga. Jadi saban isuk si ibu teh moal dibaeudan bae ku salaki. Eta awewe teh katempo marah mai, barang ngadenge wakubu nyarita samodel kitu. Atuh pok harita manehna ngomong. Duh, kaleresan pisan atuh, Pak. Saban isuk abi teh sok dibaeudan bae ku salaki tatangga. Mudah-mudahan atuh tiasa diubaran. Ngadenge eta awewe ngomong gitu, huleng wakubu teh ngahuleng. Ras manehna inget ka lalaki kolot anu tadi ku manehna dibuburak. Tuluy wakubu teh ngomong jero hate. Geuning teu beda jeung jelema lalaki nu tadi ku aing dibuburaknya. Tadi jelema nu lalaki manehna ngomong majar unggal isuk sok dibaeudan bae ku pamajikan tatangga. Ayeuna nu awewe cenah sok dibaeudan ku salaki tatangga. Ke, asa lieur ieu teh. Tuluy harita waku teh tumanya deui ka eta awewe. Ke ibu, maksud si ibu teh kumaha? Kuring mah nawaran so teh ya, obat keur nambah keharmonisan rumah tangga supaya si ibu unggal isuk ulah dibaeudan bae ku salaki. Nya pokona mah dimanja lah kitu. Hari tadi ceuk si ibu majar sok dibaeudan bae ku salaki tatangga. Kumaha maksudna? Memeh ngajawab, eta awewe teh nyerengeh seuri tuluy pok nyarita. Puguhnya eta ari nu jadi sabab nama teu pira pedah unggal isuk meong kuring sok ngadon ngising dina teras imahna. Tah, susuganan we atuh bisa diobaran ku obat anu tadi, ame saleh kita tangga teu baeud bae unggal isuk ka kuring. Waku harita ngahulang deui, hatena ngagarentes. Wah, bener. Tetela sarua jeung jelema lalaki anu tadi.
Teu lila pok eta awewe teh kadenge nanyakeun harga eta obat. Sabaraha ieu teh hargana, Pak? Bisa lamun mayarna dicicil? Ditanya kitu, wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, aya kila-kila moal bener ya. Satuluyna wakuwu teh ngomong deui ka eta awewe. Geus Bu, ieu mah hitung-hitung pangraris. Top tah 30.000 sabotolna. Biasana mah 50.000. Ngadenge harga eta obat 30.000 teh, eta awewe ngabiri gidig. Ih, amit-amit si bapak mah. Nu kitu bae ge 30.000. Yeuh, Pak. Limun bae ge anu ngeunah rasana ngan 3.000 perak. Geus lah teu jadi. Koloyong eta awewe teh indit teu permisi-permisi acan. Wakuwu bati ngahuleng barang eta awewe indit bari teu barang beuli. Jadol teh. Dasar awewe racun dunya. Nyaho moal barang beuli mah ti tadi keneh ku aing teh dibubudak. Cek wakuwu bari tuluy gek diuk dina jojodog plastik. Keur jongjon kitu, ujug-ujug wakuwu curing hak barang hawar-hawar kadenge aya anu nawarkeun obat. Obat kuat, obat kuat. Mangga ka kaum lalaki anu peryogi kanggo namih keharmonisan rumah tangga, di dia aya obatna. Mangga obat kuat, obat kuat. Beuki lila eta sora teh beuki atra kadenge ku wakuwu. Tuluy ka tempo ti kajauhan aya anu ngabose sepeda nuju ka arah manehna. Tuluy ka tempo ti kajauhan aya anu ngabose sepeda nuju ka arah manehna. Beuki lila beuki deukeut tur tetela nu ngabose sepeda teh nyaeta tukang obat. Kaciri we dina bahasi sepedahna teh katempo aya tas gede tur aya bacaan obat paten Abah Deni. Sanggeus deukeut reg sepedahna teh eureun, pas pisan hareupeun wakuwu. Tuluy kadenge manehna ceceleuweungan. Obat kuat, obat kuat. Mangga kanggo ka kaum lalaki anu hoyong ningkatkeun stamina kejantanan pria supaya rumah tangga harmonis ulah dibagdan bae ku pamajikan unggal isuk, leueut bae ieu obat. Mangga obat kuat cap kuda lumping. Waku ngadenge eta jalma norostos ngomong kitu teh, komo bari jeung mangkalna gigireun manehna, sirinting teh nyampeurkeun bari tuluy ngangkarawak. Kisilah. Saha si laing? Pan si laing teh anu sok ngider dagang rujak kangkung lin. Ke. Nah habat jadi tukang obat, jeung datang-datang nyaingan dewek. Ulah di dia tuh mangkalna, tuh di ditu, di nu rada jauh. Diomong gitu, tukang obat anu dina sapedah teh harita nimalan. Aduh, punten bae tuh Pak. Hari sugan ku abdi masih bapak teh lain tukang obat. Ke. Asana mah pan si bapak teh kapungkur janten kuwu. Nah ayeuna bat jadi tukang obat. Nepangkeun atuh. Sim kuring anu katelah mah Abah Deni. Memang kapungkur mah kuring teh sok dagang rujak kangkung. Ngan kulantaran ayeuna kangkung keur hese, jadi kapaksa we alih profesi. Lah, kumaha karep teuing. Nu penting mah si laing ulah mangkal di dieu. Tuh ka ditu ka nu radanggang. Bah Deni maklum jalma anyar, manehna ngelehan. Tuluy harita teh pindah ka tempat anu teu pati anggang ti wakuwu. Para mitra sadaya, nu nawaran obat harita teh patemalan antara wakuwu jeung Abah Deni. Duanana ngomong patarik-tarik, parahi hayang jadi pusat perhatian. Keur pating corowok kitu ti kajauhan aya saurang awewe kolot, geus rada bongkok lempang ka lebah maranehna, bari eta awewe kolot teh katempo ngajingjing nyiru. Nu pangheulana kaliwatan teh nyaeta wakuwu, nu harita kadenge ku sinini, wakuwu teh keur nawarkeun obat. Obat kuat, obat kuat. Sakali ngaleueut langsung huhuy. Tuluy ditemalan ku Abah Deni. Ya, obat perkasa, obat perkasa. Sakali ngaleueut langsung indahoy. Reg harita sinini teh lempangna eureun hareupeun wakuwu. Tuluy katempo manehna melong ka wakuwu siga anu keur nyidik-nyidik. Pok harita sinini teh nanya. Kumaha Ujang? Dedengean ini mah aya obat kuat. Aduh, kabeneran ya. Nini teh hayang kuat lempang jauh. Model kumaha obatna teh Ujang? Pahit atawa henteu? Wakuwu ngadenge sinini ngomong kitu, tarangna teh kerung. Tuluy pok ngajawab.
Ya nih obat kuat nu dimaksud ku kuring mah nyaeta obat khusus ke kaum lalaki lain jang awewe model sini nih. Dijawab gitu sini teh katempo baeud tuluy pok nyarita deui. Ya Ujang tong sok milih kasih kudu adil atuh. Piraku nu hayang kuat deh lalaki wungkul. Nini ge sarua bae hayang kuat. Komo geus kolot kieu mah lempang sagedeung ge tuur teh sok tuluy be pabelit. Cing ka dieu ngasaan hayang nyaho hasiatna. Ngadenge si Nini ngomong kitu, Wakuwu teh jadi bingung. Ari dibere da puguh eta teh obat jang lalaki. Ari teu dibere kumaha, da manehna keur butuh duit sabab ti isuk nepi kawan citengah poe can bebeunangan. Keur ngahulang kitu kadenge si Nini ngomong deui bari rada ambek. Heh Ujang, torek suganya. Kadenge teu dewek ngomong, cingan main tangasaan heula saeutik mah. Wakuwu teu bisa majar kumaha, da sieun si Nini bisi teu jadi meuli. Satuluyna pok harita manehna nyarita. Nya sok ari rek ngasaan heula mah. Tapi ingat mun geus ngasaan kudu meuli. Awas bae mun teu meuli, nyiru si Nini ku dewek rek disandra. Sarta saterusna eta obat teh ku si Nini diinum. Sanggeus eta obat diinum, Wakuwu melong teu ngicep-ngicep. Manehna hayang nyaho reaksi obat kuat pikeun lalaki diinum ku awewe. Dina waktu anu teu sabaraha lila, katempo si Nini harita teh ngahulang siga aya anu keur dirarasakeun. Tuluy melong ka Wakuwu bari kadenge nanya. Ujang, ieu teh bener obat kuat? Geuning tuur nini ujug-ujug ngarai. Tuh, mapai kana ping-ping. Aduh, wah. Ngarai. Aduh, mapai deui ka luhur. Terus kana bujal. Udah, geuning bujal nini asa manjangan. Wah, cilaka kaya kieu mah Ujang. Boa-boa ieu teh obat palsu. Nempo kajadian kitu, Wakuwu teh reuwas oge. Baku nama bisi si Nini kumaonam. Keur mah geus kolot, katambah dibere obat kuat khusus pikeun kaum lalaki. Supaya si Nini tenang, Wakuwu tuluy nyarita nyanyahoanan. Oh, tong sieun-sieun ini adatna ngaranna oge obat kuat. Mimitina sok ngarai heula saawak-awak. Engkena mah moal. Cing cobaan lempang. Dibejaan kitu ku Wakuwu, si Nini teh nurut, terus manehna lempang lalaunan siga budak keur lengkah halu. Dalig-deg, harita lempang na teh dadalig degan, bari semu egang. Aduh, Ujang, perasaan teh asa aya anu ngaganyel. Ngalengkah gese. Tuh, suku Nini kalah egang. Kumaha tuhnya? Nini moal bisa balik meureun. Geus lah, teu jadi meuli obat nangge. Cek si Nini ngomong kitu na teh bari tuluy lempang saeutik-saeutik. Barang ngaliwat ka hareupeun Abah Deni, reg si Nini teh eureun tuluy ngomong. Ujang, ieu tulungan Nini. Si Ujang ge sarua dagang obat lain. Cing, aya teu obat anu bisa ngubaran ngarai saawak-awak. Ieu lempang oge kalah egang asa aya nu ngaganyel Ujang. Abah Deni nempo si Nini dina kaayaan kitu, seurina aya karunyana aya tuluy ngahiap-hiap. Beu ka dieu ni. Yeuh, kuring boga ubar kampung anu dijieun tina akar kangkung. Pokona mah dijamin waras. Mun eueuh karasana, geus teu kudu dibayar. Yeuh, geura inum. Tuluy si Nini nampanan eta ubar kampung teh, bentukna cai di wadahan botol. Teuing disebutna teh obat naon. Da cek Abah Deni mah dijieun tina akar kangkung, leulewihan bareto keur sok dagang keneh rujak kangkung. Leguk, eta ubar kampung teh diinum ku si Nini. Teu sabaraha lila katempo si Nini teh suraseuri bari tuluy pok nyarita.